Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para pecinta kitab kuning wilujeng sumping di channel Desa Dahsyat. Mudah-mudahan ieu channel yang mampai manfaat ka urang sadayana. Malajengkeun hanca kitab Muspuriah urang pedar halangkungan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis nu kadalapan. Al hadis usaminu ari ieu eta hadis anu kadalapan. An Ali bin Abi Thalib katampiti sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Muga ngamulyakeun Allah kanu pamenteuna Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qala tos ngadawuh Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh panutan urang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu ala kulli babin, diuk kana saban-saban pintu, parantos caralik tina saban-saban pintu, minal masjidi yaumal jum'ati, ti pintu-pintu masjid tina poe Jumaah. Saha naon sab'una malakan, 70 malaikat. Jadi lamun dinten Jumat sumping Allah ngutus 70 malaikat tina saban-saban pintu masjid supaya anjeunna calik marios, maksudna mah ngabsen saha, ngabsen ka jalmi-jalmi anu hadir dina salat Jumat. Yaktubuna nasa bi asmaihim hatta yakuna akharuman. Tugasna eta malaikat nu 70 tiap pintu masjid teh nyatet jalma-jalma nami-namina eta jalma dugi namina jalma nu terakhir sumping. Yuktabu rajulun ja'ahina jalasal imam. Nu terakhir ditulis teh anu kacatet ku malaikat nu eta 70 tiap pintu teh nyata jalma nu sumping saparantos imam calik, terus calik tuh di atas mimbar bacaan khutbah. Berarti lamun imam tos khutbah terus tetiasa imam calik di atas mimbar terus adan, nah batasna didinya jalmi nu dicatat sebagai ahli Jum'ah. Falam yu'zi ahadan, bari jeung ieu jalma nu pandeuri teh teu milaraan ka batur, teu ngaganggu ka batur pi majlisi tina diukna, teu ngaganggu calik. Walam yakul ila khairan, teu cumarios angin kaluar tina lisanna teh kasayan dikir. Fadzalika adna ahli yaumil jum'ah, ta ieu teh batasan atau had anu paling handap pikeun jalma anu ahli Jum'ah datang terakhir sebelum imam khutbah. Imam tos naik ka mimbar, imam cacan khutbah, anjeunna calik teu milaraan ka batur, teu nyarios nu lain-lain, ngupingkeun atau zikir, tah dikir, tah teh batasan nu paling handapna di antara ahli Jum'ah. Wadzalikal ladzi yukfaru lahu ma amila minas sayiati, tah ieu jalmi teh jalmi anu paling handap ieu teh kenging pangapunten Allah tina sagala perbuatan-perbuatan sayiatna, tina sagala perbuatan-perbuatan lepatna dihapunten tuh bainal Jum'ata ini antara dua Jum'ah. Itu batasanana. Jadi lamun si jalma kasiangan datang imam geus naik can khutbah tas anjeunna datang
temilaraan kabatur tengah ganggu tengusak musik terus anjeunna terus cemarios anu zikir maka eta jalma derajatna nu paling handap tapi eta jalma kenging pangupunten di Allah Subhanahu wa taala di Jumat awal dugi ke Jumat tu dinten ayeuna. Masya Allah. Hebatna tuh pahala Jumat sehingga jalma nu sumping telat oge anu ngagodohan syarat menembe tengah ganggu tur teu comarios anu dikir eta kenging pangapunten di Allah Subhanahu wa taala. Koma menu sumpingna di awal-awal. Masya Allah luar biasanya. Al khabaru bi tamamihi ari hadis eta tetep kalawan sampurnanya ya khabar kama qala seperti dauhan Allah Ta'ala nu maha luhur dina Al-Qur'an. Wa idz qara rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalatil malaikatu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Aya dawuhan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa idz qala jeung dina waktu ngadamel. Wa idz qala jeung di mana jeung nalika waktu ngadawuh saha rabbuka pangeran anjeun Allah maksudna lil malaikati ka malaikatna Allah ini saestuna kami saur Allah jailun ngamaksad kaula nu agung fil ardi di muka bumi khalifatan kana jadi khalifah kana jadi pamimpin rek nyiptakeun di muka bumi teh pamimpin. Qalat maka cumarios sah al malaikatu malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha nah bet ngadamel Gusti di ieu bumi jalma atau makhluk yufsidu fiha nu bakal ngaruksak eta jalma di bumi wa yasfiku dima'a jeung sok numpah darahkeun menumpas sok numpah getih gitu ya. Sok ngucorkeun getih manusia mah karakter manusia mah. Wa nahnu bari abdi sadaya teh nusabihu ngawas tasbih ka anjeun ngamulyakeun bihamdika tur muji ka anjeun wa nuqaddisu latu jeung ngabersihkeun abdi sadayana laka ka Gusti. Falamallahu alaihim maka nyacat saha Allah alaihim ka eta malaikat waqala daku dawuhan Allah Subhanahu wa taala ini saestuna kaula a'lamu eta langkung uninga makana perkara la ta'lamuna anu teu diuninga ku aranjeun kabeh. Fa khafatil malaikatu maka sieun tah saha al malaikatu malaikat nalika Allah nyarios nyalika Allah nyacat ke malaikat Allah eta malaikat sieun ku Allah patofu maka tarawat cenah teh eta malaikat teh haulal arsi nalika interupsi lah atau ngaluarkeun ide ku kalimat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nalika kitu kunjukan ka Gusti ku Allah falamallahu ku Allah dicacat alaihim eta malaikat saatos ditegur eta ku Allah malaikat nyungkeun hapunten ka Allah kumaha carana fatopu haulal arsy sab'a maratin eta malaikat nalika ditegur ku Allah anjeunna nyungkeun hapunten ka Gusti Allah dugi anjeunna nguliringan aras tawaf bahasa eta bahasa ayeuna mah bahasa haji mah tawaf sabaraha kali 7 kali patajawaja anhu maka dihapunten tuh ku Allah kalapatana malaikat pa amarohum
maka diparentahkeun eta malaikat, maka marentahkeun ka eta malaikat sa Allah ayyabnu supaya ngabangun eta malaikat baitan ka hiji rumah ala wajil ardi kana di luhureun bumi, di luhureun taneuh. Hatta law adan bal awladu Adam, sehingga lamun mah aya nu nyieun dosa turunan Adam payatupun maranehna tawaf kabeh haulal baiti ngulilingan eta bet sab'a marotin 7 kali paya tajawaja maka kaula bakar ngahampura anhum ka eta anak Adam kama tajawaju saperti ngahampurana kami anil malaikati ka malaikat. Suma nazulu terus nurun cenah eta malaikat, turun malaikat pabanu terus ngadegeun eta malaikat ala di atas bumi ala Ka'bah kana Ka'bah. Tina hiji mangsa sumarofa terus ngangkat ka eta Ka'bah sa Allah taala waqta taupani nalika aya angin topan ila sama'i ka langit ar-rabi'ah nu kaopat. Nalika kejadian angin topan eta Ka'bah ku Allah diangkat dugi ka langit kaopat. Jadi situsna ulah rusak. Wa khalaqa sareng nyiptakeun sa Allah taala manaratan kana hiji manara fi janbil baiti di gigireuna Baitullah yakni al Ka'bah dia di gigireun Ka'bah teh samahu dingaranan eta menara teh al baital ma'mur dingaranan teh menara Baitul Ma'mur. Watul manaroh jeung ari panjangnya eta manara hamsu miati amin eta palakuan atau lalampahan 500 tahun. Allah, Masya Allah, jangkung pisan itu. Faida kana yaumal jum'ati cenah maka di mana-mana bukti datang poe Jumat. Yas'udu Jabrail bakal naik cenah malaikat Jibril alaihissalam ala manaroh ka luhureun menara Baitul Ma'mur wa yu'adzinu terus adan mun poe Jumaah. Wa yas'udu Israfil jeung bakal hanjat Israfil alal mimbar ke atas mimbar. Wa yahtupu sareng bakal khutbah ya Israfil yau wa ya ummu Mikailu sareng bakal ngaimaman malaikat Mikail lil malaikati ka pirang-pirang malaikat. Nu adana malaikat Jibril, nu khutbahna malaikat Israfil, nu ngaimaman salatna malaikat Mikail. Faida farogu jeung di mana beres eta malaikat mina salati tina salatna salat Jumat. Payaqulu maka ngucap saha Jabrail malaikat Jibril. Maha solali ari perkara naon hasil kaula minas tawabi tina ganjarana ieu adan Jumat di ajli adzani rek dibikeun dipaparinkeun ka jalmi muadzin nu aya di alam dunia tiap dinten Jumat pahalana dipaparinkeun ka muadzin. Wahibatu jemikeun kaula kaeta adzan pahala adzan li jami'il muadzinina kasadayana jalmi muadzin toh pahalana teh cenah dibikeun ka jalma nu tukang adzan wajhil ardi nu aya di luhureun bumi. Wa yaqulu teu geleh-geleng malaikat Israfil ge wa yaqulu ngucap cenah malaikat Israfil maha solali min saubi lil khutbati wa hibatuhu li jamil khutobai fi wajil ardi. Ya kaula ge sangal eleh atuh mun anjeun malaikat Jibril mikeun pahala adzan kaula garek mikeun pahala khutbah kasa ka khatib anu ngakhutbahan di poe Jumat. Soma yaqulu Mikailu maha solali min saubil ajril imamati wahabatuhu lima ya ummu yaumal jum'ati fi wajil ardi. Hanya tu Jibril mere pahala adan, Israfil mere pahala khutbah,
kaula ge hayang mere cenah sar malaikat Mikail pahala ngaimaman rek dibikeun ieu pahala ngaimaman ka jalma-jalma nu ngaimaman dina poe Jumat. Sumata kulo saterasna ngadawu saha al malaikatu pirang-pirang malaikat ma ari perkara hasola anu hasil ieu mah lana pikeun kaula sadayana minas sawabi tina pirang-pirang pahala minal jamaati tina berjamaah wahabnahu maka mikeun kaula sadayana kana itu perkara li jami iman ka jalma-jalma sholat anu sholat iman sholatal jumati kana sholat berjamaah sholat Jumat khalfal imami dina tukangeun imam. Tah anu jadi makmum oge atuh cenah kaula garek dibikeun atuh cenah makmum lalu sina malaikat teh ieu pahola kaula ka jalmi nu jadi ngamakmum nu jadi makmum. Wa yaqulu maka ngucap saha Allahu ya Allah ya malaikati hai malaikat kaula atatakarramuna naha ngamulyakeun aranjeun kabeh ala ibadi ka hamba kaula anjeun ngamulyakeun kacida ka hamba kaula nu salat Jumat wa ana akramul akramina sedengkeun kaula teh nu pangmulyana di antara nu paring mulya. Ya malaikati kumah dawuhan Allah hai malaikat saksikeun ku anjeun wasyidukum saksikeun ku anjeun kabeh inni saestuna kami qad ghafartu ngampura kami lahum ka eta kabeh ka jalma kabeh masana ka jalma nu hadir tina salat Jumat wa hadza kulluhu jeung ari ganjarana sakabeh ieu mahsusun eta ditangtukeun fi hadhil ummati di ieu umat wala nasiba jeung henteu aya bagian min hadza lisairil umami al madiyah ieu pahala teh moal dibikeun atau ieu ganjaran teh moal dibikeun ka umat-umat salian umatna Kangjeng Nabi Muhammad anu teu dibikeun ieu pahala teh ka umat-umat nu kapungkur. Ieu luar biasa kautamianna urang jadi panutan Kangjeng jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deudeuhna Allah ka urang kulantaran Kangjeng Nabi jadi kekasihna. Matak urang wajar jeung pantes lamun urang ikat cinta ka panutan urang sadayana. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum.